tanggalnya seseraharja di Kampung Rangon ya, di Desa Rangon, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang ya sobat ya. Dan nanti Pondok Perjuangan menuruni itu apa namanya, tangga ya sobat ya. Musik Sunda ya. Ada hadir juga Kepala Desa Rangon membawa tanggian dan ibunya ya. Terima kasih. Bawa tanggayan-tanggayan yang membawa kantong juga diiringi dengan arunan sholawat yang menyambut kedatangan rombongan pengantin dan pengantinnya. Wilujeng sumbing kepada kamu. Punten tempatnya galayan tempat cariknya upami biasa kapali ibu kapalilannya sapali tapi kapalilannya sapali kada ajana kursi sumpingi parantos dugi kaya tempat. Alhamdulillah wasugrillah ku urang sadaya parantos kauninga kalayan kasakseni diantawisna calon panganten pamaget parantos aya di kursi gatinggilan kancana didampingi ku dua sepuh di sepuh calon pengantin istri sareng di sepuh calon pengantin pamaget kalian diiring ku wargi-wargi sadayana. Alhamdulillah. Bangga para ibu sadaya orang awit tambahnya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taning mantena ayeuna biasa kempel di wewengkon ieu kalayan ina aya dina rahmat Allah kalayan salamet sadayana dugi ka tempat anu dituju.
Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadayana ka keluargina, ka para sahabatna, kasadayana tabiin oge tabiatna. Kasadayana zaman. Aturan miludon sumping ka sadayana Inilah suasana di dapur ya, dapur hajatan pernikahan adat Sunda di kampung naon itu Bu, kampung naon itu? Kampung Rangon ya. Desa Rangon. Aduh, udah apaleun di aing mah. Juga teh moal apaleun di. Inilah pejuang di balik layar suksesnya acara hajatan. Nah inilah itu. Ibu-ibu ini, ibu-ibu tangguh ya sobat ya. Aduh. Mana kakinya? Emang. Mas Harehat. Amang terus teh ya. Sami. Oh, selila tuh. Harus diituin dong. Harus di itu apa? Di mana ayeuna di Cinaglan. Anggar. Soal karek menang nyurugan. So, kumaha Ibu? Kudu di kumaha eta? Ih, perjuangan anak itu ini ngituin ibu. Hebat perjuangan anak dijahit saena Sampai bobolokot ya. Aduh. Ieu teh nu nikahan teh saha, Bu? Rini. Ibu cucu. Ibu cucu. Itu nu gaduh damel. Oh, mohon. Anu nikahna saha? Rini. Nikahna Neng Rini. Kak Salim. Aa Salim. Oh, di-upload. Doa terbaikna kumaha tah? Doa terbaiknya buat pengantin. Nah, itu dia. Tok manawi. Semoga langgeng rumah tangganya. Amin. Mawadah warohmah. Terus atos. Doa ya, Cuk. Baju barase aja, Bu. Aduh. Banjir saya teh banjir. Alah. Banjir kan banjir. Hawu kaku. Ini mah nasinya alami gitu, ah. Alami. Kira di lah haunya tradisional ya sobat ya. Tuh dari dijamin nasinya pulannya Bu. Alah. Tuh. Mau orang mau ngopi. Mau ajong saha. Dah kudu pede. Lah suasana di dapur hajatan pernikahan adat Sunda yang berlangsung di Desa Rangon, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang ya. Ini suasana ibu-ibunya, aduh. Tuh kakinya juga sampai bobolokot ya sobat. Benar-benar perjuangan yang luar biasa ini ya sobat ya. Tong atau sekap kirang tata titi duka peryoga kirang sopan santuna nenda aku cukup kumberja mampuran ayun yang akan silaturahmi Ari nu nikahan teh saha? yang akan ulujung gorang siam Salim, istrina saha? Oh, jiga eta aduh aing ketipu Cik biasana sok doakeun nu terbaik kumaha tah? Kanggo panganten gitu. Kumaha doana? Ya, sakinah mawadah. jauh dijuk-juk sareng tiang teh Amin. Sareng asa ieu? Sarang sing cepet keduh momongan. Oh, sareng asa? Abi. Mun? Acep. Acep. Ya. Deni. Oh, Adeni nya. Jiga anu ieu aduh panganten teh. Salah kostum Ya, aduh. keluarga Saiful Saurna aya nu mah waktu itu. Luku jeung kuring dipihormat. Oh, tetangginya. Kali tongo. Kulit tong. Oke, Kali tongo. kakerencana Bapak-bapak Ya, atuh nanya. Abu, Siap. Assalamualaikum. Asrafil Anbiya wa Mursalin
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la Lah bawa-bawaan ya. Tanggayan. Puji kali syukur mugi kasanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala Aya opak anu naon. sadaya Kue semprong ya, Pak? karantos biasa diungkep kali tentang kalayan alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana karantos dipasihan mangpiran-piran seueur nikmat utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, biasa patepung lawu, paaprok jonghok, patepang rarai, dina raraga, walimatul urus, putri, neng rini kajang sahib, terhilap, Bolu. salawat wa salam. Pamugi salalamin